wargi anu mulia mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan para warga anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda. Di mana bae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir cenderang batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin dina danget ieu pribados tiasa nepangan di palawargi sadayana anu sejak medar deui carita anu katunda dina waktos kamari. Carita tanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos nincakana bagian ka 31. Sateacana sapertos biasa pribados anu baris medari carita oge karesan anu nyerat ieu naskah teu waleh-waleh sejana dia dihapunten ka palawargi sadayana pilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasabit namina kasebat asmana oge padumukan kitu di pelumburan anu kagua. Kababaca tanapi kaca candak dina ieu carita ulah kira-kira ngahapunten ka sadayana. Kumargi pami teh mah kaleresan aya anu sami ieu mah mung aya dina carita ieu hungkul nya saret carita nu teu aya dina sanyana kitu tah. Semangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka 31 sejak dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Dari niat hade tur ngamalkeun kahadean mah memang teu perlu pancaka kaki. Sakirana aya kesempatan tur urang mampu ngalakukeunana tangtuna dibarengan ku ikhlas karena Allah taala eta kabeh oge moal mubadir tangtu bakal jadi catatan amal kahadean pikeun kabalerea atuh mangpaatna lain ngan saukur jadi cengcelengan pikeun sampeureun jaga di akhirat. Tapi di dunia keneh oge tangtu bakal kasorang tur bakal kaasaan. Tak kitu oge anu karandapan ku sakumna warga masyarakat Kampung Jenggung. Satutasna nulungan Mbah Jaro sapara kanca tina tatuna. Lianti ngajadikeun Mbah Jaro jadi babalik pikir tina laku lampahan anu kurang hade salila ieu. Ngajadikeun Mbah Jaro harita salianti menta hampura ka sakumna urang Jenggung. Oge ngikrarkeun mere wakaf mangrupa sawah lobana sakotak. Nu aya di lembur kampung Jenggung pikeun dijadikeun masjid cenah keur urang lembur kampung Jenggung. Mbah Jaro ngaruk disaksian ku sakumna warga masyarakat Kampung Jenggung. Pangpangna mah ku para kokolot Kampung Jenggung salianti Mang Ibah salaku RT di eta wewengkon. Oge dihadiran ku kokolot ahli Kampung Jenggung nyaeta karsana Mamajengan Sanukri. Anu harita ngurunyung
disusulan koer basa geus dirogaha laku baladna Mbah Jahro teh kalayan mamajegan sanukri oge dibejaan ngeunaan kajadian nu lumangsung di buruan tajuk satutasna kerja bakti teh kabeh dicaritakeun ku hoer sa parilena ka mamajengan teh atuh puguh we mamajengan sanukri teh kacida kagetna nampa beja sarupa kitu ti hoer teh mamajengan nu harita keur maraban japati di bibir bumi na sapada harita oge geura giru muruka buruan tajuk di tengah pilemburan nu pas nalika jol keburuan tajuk tetela didinya teh geus ngagimbung sakumna masyarakat kampung Jenggung nu keur ngariung-riung Mbah Jahro keur diparencetan tur dibersihan bangetna nu balogoroan ku getih halatan tatu dirogah laku si ladung teh mama ajengan tacan ngabireungeuh katilu urang semah nu tiluan mah nyaeta Anggala Kang Ishak jeung si ladung nu harita keur sarua mantuan ngurus tatuna Mbah Jahro dari opat baladna Mbah Jahro mah nalika keur paciweuh teh duka ting kamarahana sing kereles teu milu kana eta riungan masyarakat kampung Jenggung nu harita ngagimbung deket kulah nu aya di hareupeun tajuk didinya so teh ameh teu hese we ngumbah tatuna Mbah Jahro teh ari deket ka cai mah teu kudu bolak-balik kitu punten ari deket ka cai mah teu kudu bolak-balik pan kitu deui ameh sakalian balerea oge sejaba bersih da puguh kalalotor satutasna tarung tadi teh sanggeusna bebersih mah salerea kitu di Mbah Jahro nu geus dibersihan kalayan digarotong di kahandapeun tangkal kalewi nu aya di sabeh sisieun buruan tajuk nu harita geus diamparan ku samak duka teuing saha nu hideng pangamparkeun samak didinya teh jelas mah di handapeun tangkal kelewih teh katara matak betah salian ti ieuh oge tempatna negla pisan atuh Mbah Jahro diaricakeun didinya anu sabenerna mah nu ngagarotong Mbah Jahro teh sarua dina kaayaan taratu memang teu parna urut tadi dirogah laku manehna nya ku Mbah Jahro sapara kanca nu ayeuna kalah ditarulungan samalah aya nu hideng harita teh nyusulan Mang Ubad pikeun ngurut awakna Mbah Jahro nu kawilang tatu rada parna sakalian we sejadi titah ngurut jeung mencet sakumna warga Jenggung nu tadi milu tarung teh atuh sanggeusna rengseng ubaran Mbah Jahro sakumaha mistina kalayan kaayaan Mbah Jahro ge ayeuna mah geus meueusan teu katara ripuh teuing nya ge can bisa kaduga nangtung acan tapi da geus dina kaayaan sadar samalah geus bisa diajak cumarita kalayan bener samalah apan harita oge ngaruk eling kana kasalahanana nu sejamen tadi hampura di hareupeun balerea nu tetela geuning sakitu aralus hatena nya ge manehna geus deleka nya geus didelekaan ku Mbah Jahro dumasarkan rasa sadar tur era nya era we deui untuk nama Mbah Jahro teh ikhlas kalayan ridho masrahkeun salah sahiji sawahna nu aya di kampung Jenggung pikeun dipasrahkeun keur wakaf urang Jenggung cenah
Kaula teh rasa bener nama kurang jengkung ieu teh geuning ku teu sangka sakitu aralus atena ka kaula nu geus digoreng hate ngalakukeun laku lampah teu hade ka urang dieu. Hampura kaula hampura khususna ka para ahli kampung Jenggung mangibah hampura kaula mah kapangarsa mama ajengan oge sakumna masyarakat kampung Jenggung salerea mun biasa geus diseep-seepkeun ieu lampu lampah kaula nu gede dosa okna Bahjaro sabari rumahuh cumarita dihareupeun sakumna masyarakat kampung Jenggung nu harita ngariung nyaraksian eta kejadian pinuh ku rasa syukur dan nyake balerea teh geus ngarandapan kejadian anu kirang-kurang nama matak ngagenjleungkeun tur matak soak tapi geuning berkah tungtung nama aya hikmahna nu teu disangka-sangka teh anggangna ku balerea nyaeta warga kampung Jenggung teh geuning bet meunang tanah wakaf mangrupa sawah anu lobana sakotak ti Bahjaro nu katelah borongongongna teu oleh salila ieu teh oleh sok jadi ulon-ulon kaributan jeung sasaha nalika aya perkara nu teu sapuk jeung manehna teh. Syukur alhamdulillah urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos nepungkeun urang balerea kana ieu anu teu tela geuning mantenna mah parantos nunjukkeun salah sahiji kakawasaanana ka urang balerea nu ieu teh tapakuraneun hungkul jeung sakuraneun dari perkara kesalahan di antara urang-urang mah asa jalma anu teu pernah ngalakukeun kesalahan sakomo urang balerea jalma biasa tangtu kungsi ngalakukeun kesalahan nu karasa kitu deui nu teu karasa anu penting mah urang balerea bisa sadar karena kesalahan nu geus dipilampah ku urang kalayan bisa membean eta kesalahan teu ngalakukeun deui kesalahan nu sarua nyaeta tobat ya pingaraneunana Allah Ta'ala tangtu resep ka sing saha jalma anu bisa ngarobah laku lampah salahna ka jalan anu leuwih hade tangtu Allah Ta'ala bakal ngahampura atau urang sarerea oge taya alesan teu sirih hampura jeung bakal rugi ka sing saha bae jalma anu teu bisa nyokot hikmah tina satukangan kabeh kejadian nu geus lumangsung boh anu disangka hade boh nu disangka goreng. Mama ajengan Sanupri diantara disaksian ku sakumna jalma nu ngariung harita kalayan balerea oge sing arunggut tandani ngarti kana kecap mama ajengan samalahan nu rumasa kana dosa mah ngaharuk tungkul saja ngalenyepan kecap-kecapan mama ajengan anu teu tela memang bener kitu pisan da geuning lolobana urang salaku jalma teh teu weleh we ngan goreng sangka wae geuning ngantukna hese narima hikmah tina sagala rupa kejadian anu karandapan salila ieu teh atuh da leres pisan pangarsa Bahji ieu sadaya kajantenan teh sanes mung saukur kaleresan
tapi rupina tos kaja aya katang tosana nanti nu maha kawasa jikeun urang sadaya nyadak hikmahna tah kitu we ayeuna mah Bah Jahro kaula oge ulah kurang-kurang ngampur ka Abah nyada rumasa kaula oge ngarasa salah ngarumasakeun salah ka teu apa nya teu apalna kana kaayaan nu di wetan nya pangpangna mah kana kaayaan sawah Bah Jahro nu keur pareng diboyor dina waktu sakumna masyarakat jenggung ngalaksanakeun kerja bakti ngaropea susukan pangkalan tadi tapi sing demi teuing kaula lain ngahaja nyer-nyer gara-gara ka urang wetan nya pangpang nama ka Abah Jahro sakali deui atuhnya hampura kaula gitu di sakumna masyarakat kampung Jenggung ke urang wetan khususna ka Bah Jahro nu geus ngarasa dirugikeun tangtuna meureun nya ngaso heula mitra urang ngaleueut heula ieu ye biasa we saaya-ayanya atuh sapertos biasa dina sesi ngaso ieu ku pribados seja dianggo silaturahmi nepangan palawargi anu parantos satia ngadangukeun ieu pedaran caritanya dina ieu channel anu parantos kersa subscribe anu masihan jempolna oge kanu parantos ngersakeun nyerat komentar di kolom komentar atur nuhunnya palawargi eta teh salah sawios buktos pangrojong pikeun peribados muhun pikeun channel ieu anu seja nambihan deui sumanget kitu tah nya ka peribados anu ngagarap ieu carita mudah-mudahan we atunya urang teh biasa terasilaturahmi kitu tah mudah-mudahan sadayana ka hiburnya atur nuhun tina sagala rupi pangrojongna anu bade komentar oge di absen ku peribados mangga diserat dina kolom komentar tangtos ku peribados sejadi perhatoskeun kalayan kebingahan atau anu sejadi tepangan dina danget ieu diantawisna sapertos biasa ka wargi peribados anu nya wargi urang sadaya we anu toleh satia ieu teh ye karesana Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandung salam baktosnya salam kawilujengan dia sadayana Kang Ade oge sakula wargi di Cicadas area dina kawilujengan kitu di Kang Maryana Yana nu linggih di Rengas Dengklok Karawang salam baktosnya Kang Yana jeung ka Kang Dego Cimerang anu linggih di Purwakarta atur nuhun Kang Dego mugi aya dina kawilujengan lajeng ka Teh Yulinda Belia ka kersana Kang Dik Batagor atunya alhamdulillah geninganan saja ngarocong anu ngagaduhan rumah makan Dik Batagor di Cimahi anu menuna sagala aya terus sadayana raos dijamin raos maka anu sejak ngersakeun tuang di rumah makan Kang Dik Batagor dongkap poe ka Cimahi nya di jalan Ganda Wijaya gitu eta teh naonnya teh namina teh jalan searah keninganan atuh salam baktos ka Kang Dik oge nya ka Kang Haji Dik oge kula wargi sadayana kalih para karyawana
mugi area dina kewilujengan sarehatnya sadayana mohon ayeuna mah anu penting masalah rehat we heulaananya keun we ari perkawis anu sanes nama sadayana oge pan sami nuju usum ke kararieu geuning tangga darung awe atau mudah-mudahan ieu teh usum sapertos kieu teh masing enggal ieu nya enggal kalangkungan ku urang sadaya kitu nya kalayan tiasa normal deui kitu teh sapertos bihara-bihari atuh salajengna Kakang Egi anu linggih di Cijerah kitu deui ka Mas Oyum nu linggih di Bihu Raya deka Payaya Subrata tehilap ka warga Kampung Jenggung sadayana nya salam baktos ti pribados mugi area dina kewilujengan sadayana nya sararehat sadayana urang silih doakeun nya mohon atuh nuhun sakali deui ka sadayana mugi atuh kasayan ku mangrupi pangrojong kana ieu channel kasayan para wargi sadayana teh masing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupi kasayan anu langkung ageng tangtosna oge masing ngajantenkeun berkah kangge urang sadayana nya atuh nuhun sakali deui ka sadayana mangga urang lajengkeun di mitra pokna Mang Ibah nu sejak ngahaminan kana caritaan kersana mamajengan sanukri anu satuluyna ngaret ka Bah Jahro nu masih ngeluk tungkul kalayan cumarita menta dihampura ka Bah Jahro kana naon hal nu kungsi kajadian tadi anu saenggeusna silih hampura tur silih bebaskeun tina segala rupa kesalahan Mang Ibah satuluyna ngareret ka Palebah Anggala nu hari tadi yuk sila digireun Kang Ishak anu teh tadi oge caricing teu ieu milu cumarita saterusna Mang Ibah teh neruskeun cumaritana ayeuna mah ditujukeun ka Anggala oge ka Kang Ishak dari Siladung mah harita teh keur ngarobrol jeung Buldan katut sababaraha urang Jenggung we deket kulah Reupeun Tajuk memang teh sabaraha jauh tina riungan hanapeun tanggal keleuwih teh atuh salajengna ieu teh Mbah Haji oge sakumna masyarakat Kampung Jenggung aya di dieu Sim Kuring salaku pangurus RT di ieu Pilemburan sejak nguningakeun lehna kalembur urang teh dina danget ieu salianti kadatangan Bah Jahro sapara kanca oge urang sadaya teh kadatangan tilu urang jajaka nu memang kabeh oge aya patula patalina jeung kejadian anu geus lumangsung tadi atuh ari eta tilu urang nu kakara datang teh nya ge tacan ditanya kalayan daria nya ku kaula tur jentre sahana anu duaan mah tangtu urang sadaya oge geus arapal geus apal saha eta nu geus lawas ninggalkeun ieu Pilemburan jadi sasat datang deui ka dieu ieu teh nya ge memang kulantaran can apal kumaha dongengna jadi rada aneh ieu teh rada aneh oge kuring teh pangpalna mah ieu Kajang Jumani kapan sababaraha taun ka tukang teh kasaksian ku balaria oge kumaha-kumahana tapi ayeuna bet aya deui cik kumaha ieu teh kajadianan anu sabenerna sakantenan we hoyong dipaparinan bolongan ku kersana mamajengan Mbah Haji mangga Mang Ibah salaku RT memang geus ngarasa perlu sagancangna papariksa tur maluruh keterangan ti jalma anyar datang teh kalayan panasaran kana cuk-curukanana mama ajengan sanukri nu harita can
ngeh katilu jajakan nu anyar datang teh atuh antukna mamajengan teh ngareret ka palebah Anggala nu ngarendeng jeung Kang Isa. Atuh kebeg teh mamajengan teh ngarenyag nalika nempo ka Anggala harita nu sarua nu teu ka mamajengan sabari nyerenge. Da teu kitu kumaha tuh da tara jelas pipi teu dipikeun sasieur eta jajaka teh nyeples pisan keuretan beungeutna sarua jeung jumani pisan. Sanggeus melong kalayan nalak-nalak ka palebah Anggala sabari istighfar harita teh anu satuluyna poek we cumarita ditujukeun ka Anggala nu harita nyolongkrong buru ka mamajengan sejak sasalaman kalayan nyium panangan mamajengan hormat pisan nyamunjungan gitu. Or baru na saya teh ya Allah ya Karim mustahil ari cuma mah tapi dah aduh Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi hidup tenilik rurupaan menyeples pisan cuma ni cingan-cingan kasep sah hidup tenu sabenerna karena abah oge nulian teu penasaran pokna mamajengan sanupri deui sabari ngusapan buukna Anggala nu harita nyuuh sejak sungkem nyepeng panangan mamajengan nandakeun rasa hormatna disaksian ku sakumna masyarakat kampung Jenggung nu harita ngariung sarua beuleure oge penasaran hayang apal jajaka nu rurupaanana padis jumani teh. Kahatur mama ajengan syukur alhamdulillah sim abdi tiasa ditepangkeun sareng pangarsa sejak nyanggakeun salam hormat kawilujengan abdi anu memang ngahaja sejak nepangan pangarsa di dieu isim abdi teh wasta Anggala nu diutus ku Pun Aki Mursani ti wewengkon Garut ngadugikeun salam baktos ka pangarsa mamajengan kalayan hapunten saupami jisim abdi kirang tata kirang titik duduka peryoga cologog sareng sajabina ulah kirang-kirang hapunten pangarsa kitu cek Anggala harita nu ayeuna mah manehna geus dicengkatkeun beungeutna ku mamajengan sanupri sabari diteuteub antep pisan dina juru socana katempo mamajengan teh aya nu ngemeng sajaroning neuteub beungeutna Anggala sabari dicepeng ku dua pananganana angger we diteger-teger oge sajaroning neuteub beungeut Anggala teh mamajengan asa teu wasa nahan hate nu ngarasa kasuat-suat deui ka mangsa nu fungsi karandapan baheula ras inget deui kana kejadian baheula nalika babarengan ngaji ngaji pasaran di Kobong masih kebayang keneh banget sobatna nu ngaran Mursani sok sanajan harita teh teu lila babarenganana tapi da teu poho sok komo nalika kadatangan sobatna nya sobat guruna nu katalah Raden Maulana teh nu harita teh kapan mere pancen kunitipkeunana turunan hiji ewang nya saurang ewang nyaeta Jumani nu dititipkeun ka anjeunna bisa urang deui nyatana Anggala ieu nu dititipkeun ka Aki Mursani teh atonya ngarasa atoh campur kagagas mamajengan teh
nalika nya teteh lah geningan budak nu dikukut ku Aki Mursani teh nyeples pisan keretan bangetna jeung Jumani nu dikukutna ku Mama Ajengan Sanupri nu kiwari geus taya di alam manusia atuh asa mulangkeun ka tineung Mama Ajengan teh anu antukna atuh gabrug we Mama Ajengan teh ngarangkul Anggala. Ambuing anaking. Syukur alhamdulillah kasep. Bagja teman abah sing masih bisa ditepung awungkeun jeung hidup. Ku teu sangga ku teu nyana nasiban teh. Pansaban robah mangsa. Ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Aya keneh geuning umur abah pikeun nyuk curug galur nu kepungkur. Mapai raratan anu baheula getih wanci nu kamari. Ninggang mangsa nu sampurna. Syukuraneun hungkul ieu teh pikeun abah mah. Syukur bagja teman. Kumaha kasep. Aki hidup nya Aki Mursani. Kaya anak ayana cager kitu. Mama Ajengan Sanupri kataratoheun pisan ngabireungeuh nu aya di hareupeunna teh teteh geuning masih turunanna Raden Maulana. Usasat lain jalma samanea. Salila ieu pangajenna disajajarkeun jeung nu jadi guruna. Nya guruna Mama Ajengan Sanupri oge guruna Aki Sani. Atuh sanggeusna pancakaki tur silih bagjakeun kitu deui urusan nu kejadian di lembur kampung Jenggung dina poe harita teh geus dianggap renseh. Balerea saja ngabubarkeun eta riungan, ngabubarkeun diri dibarengan ku haleuangna adzan lohor wa udin di Tajung. Anu saterusna balerea khususna kaum lalaki mah kacarai saja siap-siap rek salat lohor berjamaah di Tajung. Kacaritakeun peutingna kira wanci sareureuk budak meureunnan di bomena Mama Ajengan Sanupri harita ngarariung sababaraha urang tokoh lembur kampung Jenggung. Di antarana Mang Ibah salaku RT, Haji Satibi, Waudin, Haji Abon jeung Aki Anang. Teu kaliwat harita oge Buldan jeung Hoer geus nyararampak baturan pribumi. Nyatana Mama Ajengan Sanupri nu di baturan ku Anggala oge Kang Isa. Nu harita salila meneko di tengah imah Mama Ajengan sabari nyaraneut ceupan talus di kalapaan. Minangka baturna cikopi meureun, baturan uplakna ngobrol ngeunaan lalakon Anggala. Terus nu tadi beurang sabari ngalalepus udud daun kawung nu dibawa ku Waudin. Dari Siladung mah jigana keur diuwana harita teh teu katemong. Tah kitu rupina lalakon Jisim Abdi nu seja ngahaja dongkap ka dieu sajabati bade silaturahmi we ka pangarsa Mama Ajengan kitu deui ka urang Jenggung sadayana. Jisim Abdi oge ieu pun lanceuk nadawi di seja masantren di dieu. Hoyong nyuprih pangarti pangpangna mah seja diajar ngaos. Hoyong diajar ngaos. Hoyong diwuruk ku pangarsa Mama Ajengan. Atuh kalih teh eta ngapunten kasadayana maklum ciri sabumi cara sadesa. Pilih aya cara anu kacacandak ti desa.
nu kabantun ti kampung bilih teu sapuk sareng mamanahan urang dieu. Ulah kirang-kirang ngapunten nya ka jisim abdi oge pun lanceuk pokna anggala nu tetela capetang pisan cumarita dihareupeun balarea nu harita ngaregepkeun kalayan dariana keranan. Salerea oge arugut-unggutan tandani ngarti kana sagala rupa nu dicaritakeun ku anggala harita. Da ari Kang Ishak mah harita teh teu milu cumarita da ngarumasakeun bisi salah pok. Kalayan inget keneh kana papatah Akisani, cumarita di tempat sejen teh memang teu bisa sangeunahna. Bisa aya bedana moh basa kitu deui. Bari polah nu jadi kebiasaan tiap tempat. Saterusna obrolan teh nepi kana hal kajadian anu keur lumangsung di wewengkon Cisompet Garut. Tutayalian ti lemburna Anggala jeung Akisani nu nguputna tea. Ti mimiti dongengna pangaruh siluman nu katelah Nyi Ratu Gendis hinis tea nu kiwari keur meuyeuhna Noroweco di Tatar Garut. Kitu deui pakuat pakaitna Anggala jeung eta pasoalan nu kudu ngalibatkeun manehna jeung kulawarga bapakna. Tur kudu maluruh cuk-curukan dulur sabapakna nyatana Jumani. Nu kungsi dikukut ku kersana Mama Jengan Sanupri di lembur Kampung Jenggung tea. Kabeh ebreh dikedalkeun ka balarea nu aya pangpangna mah ka Mama Jengan. Nu harita memang geus kaharti naon nu jadi tujuanana Anggala pangpangna datang ka anjeunna teh. Mama Jengan Sanupri teu kaget teuing ngadenge pamaksudan Anggala sarupa kitu teh. Dan memang ieu teh geus aya ibar ti anggangna dari ka Mama Jengan menang pancen diamanahan titipan budak ku Raden Maulana tea. Atuh huleng Mama Jengan Sanupri teh sajongjolan mah ngahuleng. Lain pedah ku seungah. Tapi kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Mohon aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.